disanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah urang kalayan di Allah Subhanahu wa taala tiasa ngempangariung di patempatan anu mudah-mudahan kenging barokah di Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugia salamina dileleurkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, para tabi-tabiina ka umatna. Dugi ka urang minangka umat anu aya di ieu ngariung di patempatan. Mudah-mudahan kenging syafaat di yaumil iman. Hadirin hormatan simkuring, nyanggamna simkuring di painan Bapak Ibu nyandak pancen di panitia kanggo ngatur waktu oge nyandak acara dina wengi ieu dina raraga urang sami-sami tolabul ilmi mieling Isra Mirajna Kanjeng Nabi Muhammad SAW sareng satu abad NU anu kerjasama sareng MWC NU Sumberjaya. Hadirin rahimakumullah, runtuyan acara nu bade sami-sami dilaksanakan dina wengi ieu nyaeta nu kahiji minangka bubuka bade diisi ku aosan ayat suci Al-Qur'an dilajengkeun kana aosan tawasul oge aosan sholawat. Nu kadua nyaeta minangka pangbagia, nu kahiji pangbagia ti atas nama panitia oge nu kadua pangbagia ti pengurus MWC NU Sumberjaya sareng sambutan atau pangbagian nu katilu nyaeta ti atas nami pemerintahan Desa Panjaling Kidul sareng acara nu inti nyaeta nu katilu minangka tausiah anu bade dicandaku Al Mukarram Bapak Muhammad Udin Fahrudin bin Ghazali di Cipatat Sumedang sareng nu kaopatna nyaeta doa supados henteu yang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami buka acara dina wengi ieu. Mudah-mudahan Allah ngaridoan naon anu bade dilaksanakeun ku urang kukituna urang sami-sami maos suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amarna bil ittihadi wa ta'awuni wa nahana anit tanazu'i wa tafaruqi fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu dzul qalbil salim wal khuluqul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu min kulli asrin yusra amin wa min kulli hammin faraja wa min kulli da'in dawa'a wa min kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana bi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana wa ghfir lana dhunubana amin ya rabbal. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Dipayun kehormatan kahaturkeun ka para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para santri, para kasepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparatur pemerintahan, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para panitia penyelenggara ieu pangaosan dina raraga nawiskeun rasa cinta ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dipelaksanakeun peringatan diisrokeun sareng dimi'rajkeunana plus 1 abad Nahdlatul Ulama. Janten
diayakeunana peringatan diisrokeun di mi'rajkeun teh tawis cinta ka Kanjeng Nabi. Hikmah nu kahiji teh lil mahabbah, dasarna cinta ka Kanjeng Nabi. Da yakin mah ngayakeun peringatan Isra wal Mi'raj lamun teu cinta ka Kanjeng Nabi. Nanging mah cinta ka Kanjeng Nabi upami teu uningan kana agungna Kanjeng Nabi. Saha wae oge mah uningan kana agungna Kanjeng Nabi lamun tara daraek ngaji. Kumargi eta penting ngaji teh. Ajakan kula warga tuntun dulur tarik wargi bejaan masyarakat supaya ngaraji. Supaya kami ngarahkeunana Nahdlatul Ulama anu ngadeg tahun 1926 teh hiji salat berjamaah, kedua ngaji. Kawan-kawan urang ngaji tadi teh ngarah uningan kana agungna Kanjeng Nabi. Lamun urang terus uningan kana agungna Kanjeng Nabi bakal cinta. Di mana tercinta aya tawisna nu cinta aya cirina. Ya salarasna mah sagala perkara bakal berharga teh lamun aya cirina. Ibu we bakal aya kabagjaan salamina, bakal dihargaan kuno jantan caroge lamun aya ciri ka aweweanana. Ibu aya ciri awewena lemah lembut jeung mulai bahasana sae tara garawak gorowok juga di kebon, tara calawang celeuweung juga di leuweung. Sae we bahasa bari hormat ka caroge. Salilana ibu bakal dihargaan ku caroge. Bapak oge bakal dihargaan ku garwa, ku bojo. Lamun aya ciri kalalakianana. Ciri lalaki teh berani, tanggung jawab, penuh rasa kasih sayang ka garwa, penuh kadeudeuh, penuh rosiko. Insyaallah salilana bapak bakal dihargaan ku janten garwa. Entong jalmi tarasi we heulaeun. Tarasi ge bakal aya hargana lamun aya ciri ka tarasianana. Naon ciri tarasi? Naon ciri tarasi? Bau. Sok lamun ibu dikirim tarasi 2 kintangan teu bau ditampi moal. Lamun ibu dikirim tarasi tapi teu bau rek ditarima moal. Moal dalin tarasi nu teu bau. Lain tarasi nu teu bau. Naon atuh ciri cinta? Cirina cinta teh gampang mun dititah tara hese mun dicarek sakitu we. Gampang mun dititah tara hese mun dicarek. Ibu we cinta ka caroge sanaos tengah wengi bari keur tiris ditambah ku hoream diwuwuh ku tuluh dipiwarang mah ku dipika cinta. Tuluh kabur tiris leungit hoream ge ical nu aya semangat ngalaksanakeun piwarangan caroge. Dicarek we ku caroge sok sanaos nuju sono ngobrol keur betahna tangga keur asik ulin. Dicarek mah ku didangun caroge nu dipika cinta teh liren we. Mun ibu geus gampang dititah teu hese dicarek ku caroge dunya keneh wae oge Allah ngajamin. Allah bakal nambah kecintaan caroge ka ibu. Welas asihna nami kadeudeuhna beuki leubeut usaha tambah semangat hirup pinuh barokah. Eta buahna di alam dunia. Di akhirat mah salah sahijina awewe nu bakal pangheulana diondang ku Nu Maha Kawasa dipanggil ku Nu Maha Suci ka surga teu heula teh nyaeta antawisna tumut ka janten caroge dugi ka didawuhkeun ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuma mra'atin ayyuma di dinya saha wae di mana wae nu ngaran awewe eta mah rek urang kota rek urang kampung rek nu penek rek nu
rek nu pesek rek tukang cengek rek tukang kangkung sahawe awewe nu kumaha salat khamsah salamina merhatikeun kana salat setiap hari setiap saat yang diperhatikan adalah salat bade salat duhur asar jeung saterusna bade angkat gitu boleh bakal mu kena pasok ibu bade angkat-angkatan bakal mu kena angkat canak mu kena namanya anak mu kena perhatian karena sholat sahaja manu merhatikeun karena aturan Allah salilana kabutuhanana diperhatikeun ibu Allah angkat ka hiji tempat nyanak mu kena melang sholat di ditu orang gelami mau dia dewe ka dieu lohor teh anger di dieu ulah hanjaka teu disebut teh hanjaka mau kena enarek di dieu metong mawa tadi teh kali ridu ulah da bakal diganjar ku Gusti Allah eta khusus ke awewe pan anu umum ge bade istri bade pameget nabi kantos dadawuh jaga ipoe kiamah bakal jalma alut-alutan anu bercahayakan matahari seperti panon poe cahayanya anu guanteng cuantik bersih dugi kaditaros ke malaikat ari aranjeun teh malaikat jin atau manusia abdi sanes jin sanes malaikat tapi manusia mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badai ka mana badai ka surga pan batur dihisab sumuhun nu sanes mah dihisab abdi mah henteu boga amal naon kaistimewaan anjeun di alam dunya lebih kamenang derajat seperti kieu waleranana kaula abdi sadayana lamun nguping suanten azan teh tos calik di tempat salat jadi tos bebersih tos nutupan orat parantos wudu malah tos salat syukur wudu lajeng calik di tempat salat menunggu suara azan bari zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala asap kurang dia karena itu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kan geus saes pajankeun adzan subuh ya wae pengen batu rajaban molor atuh sudah ada di tempat sholat kemudian lalu masuk surga tanpa hisab teu nu kadua mah cahayana seperti bulan purnama sami cuantik guanteng semangat penuh ceria ditaro sami saha anjeun abdi sami umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badai ka mana sami abdi ge badai ka surga teu dihisab henteu kada umat geuning batur dihisab abdi henteu sumuhun abdi mah teu dihisab boga kaistimewaan ibadah naon nu ku anjeun sangat diperhatikan nepi ka meunang derajat seperti itu jawabanana abdi mah menguping suanten azan tos kagungan wudu tos gaduh wudu sok bapak ibu lamun ngadenge adzan bari geus boga wudu itu derajat di Allah urusan salat nu katiluna ngalut deui seperti cahaya bentang ditaro sami walaranana bari umat Nabi akhir zaman naon amalanana nepi ka surga tanpa dihisab abdi mah di mana nguping suanten adzan apapun kesibukan naon wae aktivitas abdi nguping we adzan Allahu Akbar Allahu Akbar begitu ngadenge adzan eureun nu macul eureun ngangkat pacul Allahu Akbar tetulus mendongkeun paculna ge ibu keur nyeuseum padahal seseueun teh kali tilu deui utang 2 meureun kolor salaki hiji kusabab ngadenge adzan eureun nu di pasar, nu di warung, nu di kantor kajian gerapat pak kepala desa jeung
pamong sanes tengah-tengah rapat Allahu Akbar Allahu Akbar langsung di komando ku pakuwuna karena azan sudah dikumandangkan. Tiada panggilan yang sangat mulia membawa keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman, dipunahkan mudahkan semua urusan adalah melaksanakan panggilan Allah. Supaya kita barokah, mari kita berhenti dulu, mari sama-sama sholat berjamaah. Dan lima rapat disekor dulu, tapi ngajaran aku yang beres adan, mari kita lanjutkan. Kita mah goblok begitu ini. Aya nu lebih goblok deui ngadengnya adan teh Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain alhamdulillah, tapi bahasana geus adan. Mun bari pagawean kakagok ngeucing ceuk hayang teh usul salat zuhur mah tong sok make sapeker ari aradan teh. Entak keureun nu digawe. Ngakuna mah muslim. Mun aya jelema seperti itu eta mah termasuk min ablaghil ghablaghin. Termasuk min ablaghil ghablaghin. Panggoblok-goblok dan mugara goblok di antara jelema jadi super goblok. Naudzubillah. Balik deui tadi awewe nu bakal tangeulan ka surga tanpa hisab. Pangbayuna dipanggil ku nu maha suci, pangheulana diondang ku nu maha kawasa masuk surga. Hiji naon teh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Komomun bulan harum nanyakeun begitu. Dan ngeunana ngaji ka dieu teh ku pohoanana. Pan ngaji jeung pohoan mah teu olok materi eta we unggal ngaji. Kita jadi hati itu terdahulu nuka hiji sholat khamsah, selalu perhatikan sholat yang 5 waktu. Yang kedua wasomat syahraha, perhatikan puasa di bulan Ramadan. Sanes syukur ngajaga nu mantak ngabatalkeun lahiriahna puasa, tapi jeung jero-jerona nu mantak ngaruksak kana ganjaran puasa. Nepihan bohong, nepihan ngomongkeun gibah teh, ninggalkeun ngadu-ngadu, sumpah palsu, ningali kalawan syahwat, selalu dijaga. Anu katiluna wa hafizat farjaha, selalu ngajaga dirinya tina maksiat farji. Nu kaopatna wa ata'at zaujaha, pun ibu bermodalkan eta di alam dunia, maka jaga dipanggil kudu masuci ilalaha, didawukeun keur awewe nu kitu udkhulil jannah, geura asup anjeun ka surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, hayang pintu surga nu mana semua terbuka ke arah anjeun. Kan seueur bab surga aya bab duha keur zaman nu rajin salat duha, aya babu tasbih kerjama nu rajin sholat tasbih, aya babu rayyan kerjama anu rajin puasa, sering lapar, aya babul faro bagi orang yang selalu menggembirakan menyayangi anak-anak di bawah umur. Tah keur awewe eta mah nu boga modal opat, langsung masuklah, mau pintu mana kamu masuk. Jadi cirina cinta ada naon? Astagfirullahaladzim. Naon ciri cinta teh? Gampang mun dititah, tara hese mun dicare. Gampang mun dititah, tara hese mun dicare. Eta gampang, tara hese. Ciri cinta, cinta ke Kanjeng Nabi asal Kanjeng Nabi nu miwarang. Sok sanes kena berkorban harta, tenaga nepi ka nyawa, ku cinta mah pasti dikorbankeun. Pan geuning gedengan Masjid Nabawi, aya makam bakti di dieu teh. Di Madinah, kira ku hilap deui.
dirinya kayak dengan Masjid Nabawi di Madinah yang makam batu hilap deui ya aku hilap deui lo panasa teh bareng hari nantinya asa teh kungsi panggil sekali-kali acan dirinya teh aya 10.000 sahabat napas terakhirna mautna ngantunkeun alam dunya ieu teh nuju mika cinta Nabi ku Nabi diajak perang dipiwarang ku Nabi sanajan menghadapi kebahayaan bahkan bukan harta dan tenaga nyawa pun akan kurban akan lenyap maka dilaksanakan naon margina gaduh keyakinan dina hatina yang sagala rupi piwarangan Kanjeng Nabi teh eta piwarangan Gusti naon wae nu dipiwarang ku Gusti Allah eta teh piuntungeun pisalameteun pitentremeun piamaneun akhiratna jelas pi surga sodako mah leuwih kuat tibatan gunung tibatan batu tibatan besi tibatan suno tibatan cai daripada angin yang paling kuat adalah orang yang rajin bersodako panglemahna kajian kuat sholat puasa dieu eueuh sodako atau dicatat di pintu surga anti muharramatun ala kulli bakhilin wa su'i khuluqin wahai surga aku haramkan engkau ulah sapunu tumping ditampi nu datang diterima saha ku sinu ulah ditampi ku api ala kulli bakhilin hiji jalma anu koret kumaha ku silamun koret nang getol puasa bibirna nepi ka garing rarai nepi ka pias panon nepi ka celong leumpang rarampeolan ngomong ge hese mun di mana ceuk warsul di warung kageunaan puasana hari korek mawayahna cek Allah ulah diterima datang ka mana wahai surga kumaha lamun kita hudang ti peuting kajian kita hudang ti peuting daek ibadah ka kami hari korek mah tong diterima jadi benci kan ku sinu mah suci kanu korek luar biasa ya kok mau nyamolor wae bari korek deui nu getol puasa oge i korek mah tong diterima nya kaum barang akan bari korek teh tanu mawi eta para wargi sadaya wa Allah jadi bibita cek Allah wadil limamdud kita aya taman yang paling indah luar biasa ada pohon indah tidak akan rontok daunnya jadi mah kudu sasapu ge mah dihandap bersih-bersih sereungit kamu aya nini-nini didinya sakedeuna luasnya na kitab Daqaiqul Akhbar dicaritakeun eta pilih mamdud teh yang begitu indahnya ayeuna mah saindah-indahna taman di alam dunia tapi triliunan modalna hanya satu rahmat tapi nanti di sana 99 rahmat kita riwayatkan lamun pembalap dunia juara satu di dunia pembalap ngurilingan eta tempat moal anggeus 100 tahun ku luas-luasna eta tempat bukan hanya indah bangunannya indah tamannya tapi cik Allah wa ma immaskub airnya selalu mengalir tadi urang resepnya kana cai teh teu boga balong ngeunyeun babalongan caina saeutik make sirkulasi balik deui eta kene resep lembona mungkin mah tidak akan saat terus lain ukur tambah bangun taman jeung cai ngalir cek Gusti Allah kata cukup elalajo unggul mah tak kudu nyatu urang teh Allah wa fatihatin katsira buah-buah yang begitu banyaknya geus buku enak mah 48 lepat bari buahnya seueur mun ayeuna 1000 macam buah mungkin mah 99.000 lebih banyak eta buah-buahan teh lama tuah tidak pernah putus pan urang mah boga tangkal buah aya putusna geuningan museum buah aya 70 sigi
buahna teh tuluy diala 40 kali sabaraha deui kali 30 nu 30 teh dihakan talai 15 kali sabaraha 15 terus 10 na dibaladokan ku budak angon beak kali sabaraha deui anu 5 na teh hese ngala dalaer pisan maruraga teh buruk teu kahakan hayang deui teh nunggu deui tahun depan kusum nunggu teh di ditu mah teu lama tuh tidak pernah putus mun ayeuna aya tatangkalan akar dihandap batang ke atas ranting lebih jauh lagi tapi nanti akarnya di atas batangnya ke bawah keur ahli-ahli surga teu kudu naik ka yang buah teu kudu gogorowokan teu kudu naik nyangan tukang ngalabuah naon margina ku kerteg hati Allah uningan innallaha alimum bizatis Allah uningan kana kerteg hati ibu we jeung bapak aya kerteg ayeuna dina hati Gusti Maha uningan maha kawasa abdi teh geus kesal sih muga-muga segera euleun we nu ngaji naon kata Allah teh atau ceuk pun teh meunanya kami hareup teuing balik era nyaho tadi kieu mah di tukang we balik teh nyahoan ya Allah kerteg urang kitu nyahoan tak kerteg we hate ibu nu keur di surga pinuh kanikmatan kerteg we hayang apa lain urang kudu ngangen tanggal apa dahan apa nyampeurkeun sawadon dialah we ku ibu teh dialah hiji teh bijil 10 pan dialah 2 keluar 2020 terus makan apa kerteg deui dina hate teh hayang cecenet nyampeurkeun terus cecenet hayang deui buah nangka tanggal nangka dahanan ka dieu bari kaliam di ditu itu ku Allah dibebedakeun dina Quran surat Al-Waqiah teh nikmat luar biasa. Nah eta modalna maotna anak iman Islam bari dia sing seueur amal saleh tong ngagugu kampung tong elehku hoream lawan itu lamun urang bener-bener hayang menang surga dibeli ku Allah Subhanahu wa taala buah-buahan cukup bari kuat lamun ayeuna urang ngaleueut kian sabaraha sagelas mungkin mau 40 gelas di mampu mun bapak kuat ngelawan parawan 2 mungkin mah kuat 40 parawan diberi kekuatan tuang leueut teh Masya Allah kuat eta ka mana menggani eueuh bejana di surga kudu aya WC eueuh WC ditutup atuh kaindahan kudu aya WC nya sareuk pararau moal aya eta tuangan kamarana jeung leueut teh dituang keluar keringet kesang keluar eta kesang teh udah tuanganna anu pararagus bari halal bari sae atuh seungit keluar keringet teh tuluy seungit di batang minyak kasturi pan kesang urang mah ayeuna aya nu bau asem jeung aya nu bau teh mata kabesekan batur malah ku bau-bau na barang akan sangeunahna kesang keluar lebih ka batur teh pingsan lamun jadi itu Masya Allah ini bebejakeun ku Allah teh supaya tambah semangat kurang mengejar itu lain ulah boga dunya bae wae dunya teh boga dan teu dicari lamunnya ge urang ulah boga dunya ulah beungeur atuh mah aya Nabi Sulaiman kaya salam dunya bae wae ngan kudu disalurkeun keur modal muatan iman muatan taat ibadah ka Gusti Allah lain mata jadi hahalang kada ibadah ka Gusti Allah keramat nu hati teh walamam nu'ah eueuh nu nyare da geus dimeuli ku iman jeung amal ibadah di alam dunya Allah narido mantap kudagan urang teh di alam dunya teh jadi naon wae jeung di mana wae keur kumaha wae dua udagan Allah hiji ridho Allah kadua surga butuh ampunan Allah cek saha cek Allah kalimana ge وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة dawan Allah buru-buru marane kabeh balak paheula-heula paket cepet-cepet kamana ila maghfiratin min rabbikum udah hampura Allah udah ridona Gusti Allah
reku harta, reku tanaga, reku jabatan, udah gerida Allah wa jannah jeung surga. Allah mengadamukeun. Tah teu cukup urang teh geuningan taman indah, cai ngalir, ditambah naon? Tuangan cukup, eta cukup begitu. Di dunia ge geuningan di matinya. Ni amudunya arbaun fal tu'tabar. Namun aklun surbun wa ilaju zakar. Nikmat dunia aya opat masing getor. Tuang leueut kulem jeung ngasupkeun pestol. Begitu. Maka Gusti Allah bukan hanya air, pemandangan dan makanan. Gusti Allah wa kurusim marfu'ah, kasur yang begitu tinggi dan tebal, mengenyot lagi. Jadi bapak teh sebuk-sebuk di bantuan ku kasur teh. Wa kurusim marfu'ah, kasur lega keren. Cek Allah dengekeun, cek Allah inna ansha'nahunna insya'a. Bukan hanya kasur tapi dipenuhi dengan bidadari-bidadari yang cuantik. Dan ayana bidadari kadieu ngadeg we di dieu sakedap. Tong lila samenit papa teh anu ningali pangamungna da sakolepat, pangamungna damisna, taarna, ningali socana, ningali cepilna, ningali ilung sukuna. Sakitu nu katingali. Mun bapak ningali bidadari ayeuna aya di dieu we dari surga, damal hayang nempo awewe ka kitu teh moal kasilep kabeh teh. Kanya di budang dan 2 jam setengah moal bisa nantingan kami bidadari yang ada di surga. Cek ibu meureun salaki kami geus mah hayangan deui ka kamu. Capek ngaulaan. Turutkan jadi salaki ikut rumah tangga nepi ka boga anak. Nepi ka boga incu kemang geus mah hayangan pamain geus kalibut kieu. Entong leutik hate, jangan kecil. Mengapa widadari yang Allah ciptakan surga hanya ciptaan? Pan widadari jebolan panjalin malah bidadari jebolan panjalin. Kenapa? Dari wudu tambah cuan, dari baca Quran, dari sholat, dari tolabul ilmi, dari nyusuh, dari silaturahim, dari kemuliaan caroge. Pokoknya kebaikan akan nambah cuan dan cuan. Maka semua kalah dengan ibu-ibu widadari jebolan. Kupan kami mah geus kieu bukti teh boga irung mancung ka jero. Boga bibir lada dawer. Noni. Pipi gemil teu parugu. Jangan begitu. Di ditu aya sukul jamal. Aya naon? Sukul jamal. Artinya pasar kecantikan, ada salon di sana. Tinggal datang saja. Tuh kudu mawa KTP, tuh kudu mawa kartu keluarga, tuh kudu mawa kartu vaksin. Itu ancamila geuning buyur kudu boga kartu vaksin. Mau lagi itu mah kali datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ibu? Habib mati panjalin abdi teh. Nemete ka surga, Masya Allah, pangamung batur manisararai. Jadi kumaha? Ya kumaha pantas nabilah gratis aja, ditangani seketika. Kami mah, iya gadoh yang rada panjang, datang kadinya. Mah kudu operasi plastik, mama yang milik juta, 300 juta, tinggal datang. Inna ansha'nahunna bukan hanya diciptakan ku Allah begitu bidadari yang cuantik, apalagi jebolan-jebolan dunia yang suka beribadah kepada Allah lebih cuantik lagi. Tapi cik Allah baja'alnahunna abkara,
dijadikan KBG parawan. Jadi janda mah mau aya di surga. Janda, para janda-janda, jangan berharap di surga ada janda. Cek si janda, kami memang 7 kali ngeranak teh, mau diterima, bukan begitu. Dijadikan ku Allah. Kajian para kadun janda nepi ka 18 kali. Ada yang dinarimbang mah kawin awewe nepi ka 18 kali. Nya bobogaan lalaki 18 rupa dah. Tapi dangnya mah dijadikan parawan kabeh. Jadi aki-aki tong letih hati. Kalau enak surga begitu indahna, aya we nini jeung aki-aki lewan atuh sareng sok kitu. Maka ku Allah dijadikeun di uruban roba. Keur memeujeuna geugelisna, memeujeuna kakasepna, meubeuna jag-jag, eueuh remati eueuh, dari tumur eueuh, dari cangkeng. Lu ge eueuh. Paneuna mah karek umur leuwih we ti 40 tahun. Beda, umur 50 tahun ari salat geuninnya, urang ting ngadeg hayang sujud, da geus teu heula manten leungeun, bujur ka paneurian. Ere cengkat ka sujud hayang nangtung, bujur geus pelenggung ka luhur leungeun dihandap keneh. Sok aya nu kitu? Aya nu kitu? Cek oh tete oco nu kitu teh engke mah moal tidak ada itu. Maka paksakeun masih melengtung kitu ge salat. Salat. Ikuti yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama, itu adalah semua meneruskan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, musim sering sumping kaki datang kajengan. Teh ahli waris Nabi, ahli waris kanjeng Nabi. Padicarioskeun man jaro aliman baka ana mazaroni. Pan kitu cek Nabi, itu dari Nabi. Barang siapa jarah kepada ulama, tepang jeung ajengan, papanggih jeung kiai, sejak silaturahim gegedena hayang menang ilmu nu manfaat. Cek Nabi kapaka anna majaroni, sarua jeung jarah ka kami, cek kanjeng Nabi. Teu tepi mah ka Madinah ka ditu, pan geus maot manjaroni bada mauti. Maka anna majaroni indah hayati. Barang siapa jarah ka kami ketika bisa ke Madinah, setelah aku wafat sama saja dengan jarah kepadaku di waktu aku masih hidup. Makanya ongkosnya jauh ke ditu nya itu beuki ningkat we kan, beuki mahal. Teu boga mah duit boga mah duit ukur boga duit 10.000 mah bisa ka Mekah. Beli kami ka Surabi jeung naon jeung bala-bala bungkus tulis siping ka kiai assalamualaikum waalaikumsalam geuning ibu sareng bapak sumuhun sejajarah tadi dobro Surabi jeung bala-bala niatan sedekah niatan urang silaturahim ngahajat ka ulama. Nabi ngadawuhkeun sapertos kitu sarua jeung jarah ka kami. Tah cek Gusti Allah teh dibebejakeun surga ngahajarin ayat eta we seueur geura sok baca Quran yang menceritakan keindahan surga. Matak di alam saja akhirat mah di surga moal aya nini moal aya aki dimarakeun bun moal mangih tawak teuing. Moal aya janda diparawankeun deui ku Allah. Nah teu dipake wallahu alam. Dipake henteu di ditu. Ku rahmatu sahiji wae. Ku rahmatu sahiji. Ibu ES jeung salaki panepi tanggal lengap duanana teh rahmatu sahiji gitu. Tapi tadi kanu pingsan duanana teh eueuh. Ku nikmat-nikmatna gitu. Rahmat hiji. Tani ge mah parawan keur parawan teh 99 rahmat. Jadi dipakai, ya dipakai. Meureun dipakai jos parawan deui. Jos parawan deui gitu. Panina mah jadi parawan geus sakali sewa ka PG. Aya nu 2 kali jadi parawan. Sakali hayang parawan deui mah bisa kajeun hoyong ngagodogan damai ngora dicampur jeung akar euri tuluy
naon deui seueuh anger mah dari parawan deui engke mah di parawan deui paja'alna huna bagara dalam keadaan muda semua, tidak akan ada tua lagi. Jadi sing leres-leres kurang teh mika cinta ka Kanjeng ngan hayang mika cinta Nabi tadi itu mah sing terang agungna Kanjeng ari agungna Kanjeng Nabi teh terangna teh budaek tolabul ilmi sing daek ngaraji keagungan kantenan diisrokeun dimi'rajkeun mung hiji-hijina Nabi 124.000 Rasul 313 nu hafal namina urangna Quran 25 teh aya kawin Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib jeung saterusna teh nu diisrokeun dimi'rajkeun da dieu mah terjadi deui Isra jeung Mi'raj nama aya deui Nabi leuwih nanti kitu nu benang mandat jaga di poe kiamah teh sakumaha Allah ngadawuh geuningan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ucapkan ku anjeun wahai Rasul, Nabi sangat dihargai. Lamun Nabi nu sanes dipanggil dina Al-Qur'an namina langsung. Allah manggil Nabi Adam, ya Adam. Nabi Idris, ya Idris, ya Su'aib, ya Zakaria, ya Yahya, ya Dzulkifli, ya Daud, ya Sulaiman, ya Ilyasa, ya Harun, ya Musa jeung saterusna. Tapi tinggalin Al-Qur'an 30 juz. Dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas muamalah kalimah ya Muhammad buat dipanggil pangsering ngan dipanggilna Masya Allah titelna ayuhan Nabi tadi kan Kanjeng Nabi khusus ayuhan Rasul ayuhan Mujammil ayuhan Mudaththir gitu penghargaan di Gusti Allah kurang boga budak boga anak diberi ngaran di budak di junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wala dolan ila hadaitah wala faqran ila agnaitah wala aduan ila hadamtah wala jahlan ila alamtah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah biarlah kaliutan ila qadaitaha wa yassarta ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir bijahil basir nadhirina ala kulli shay'in qadir. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli amin. Sakitun kapiatur apun yang bisa dobi kakirangan para pemingkung Allahumma biqila qamitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.